dicegah ku aing cek Gusti Allah tukang nyusuan teh sambarangan sebab naon dek diistimewakeun Musa ku aing mimiti orok teu beunang sambarangan barang dahar apa naik ente mah susu sapi susu kebo susu embe waktu ambalaya nu mantak datang ka kuaring ge tetejeh bae jabongan baheulana woho barang neuleuh indungna nyonoh langsung kieu bae nyurudug tata dina susu sapi mantak disurudug ku nya dedeuleuannya itu teh sapi maha kawasa Allah dek dijaga ku Gusti Allah teu sambarangan terus Kangjeng Nabi Musa sanajan di istana apa Kangjeng Nabi Musa ngadahar eta kadahar istana tidak ada dibere teu hayang Kangjeng Nabi Musa nginum dahar di istana sebab ieu adalah milik rakyat darah rakyat teu hayang Masya Allah urang lamun ngitung ka dinya muringkak bulu di jero istana nu serba mewah sebalik lain lalagaan Firaun ngaku raja, nyalain sakadar ngaku raja tapi ngaku pangeran. Segala rupa aya di dinya. Kangjeng Nabi Musa teu tertarik, sugan tertarik ku kadaharan-kadaharan nu aya di istana teu aya sebab kadeuleuna ku Kangjeng Nabi Musa getih. Teu hayangeun. Coba urang undang ka bupati ka ditu. Geus madahar di dinya geus siap kantong yang merekat. Jadi nu musibah lainnya na bae anak jeung pamajikan ge bakal kena ye kana musibah geus badahar di dinya nginum di dinya dahareun sagala rupa eta teh kapan getih lantaran duit rakyat disuguhkeun ka kiai kumaha Haji Pendi mah nyambutut sakumaha jumbo kurang parab sarwana jeung Haji Podoli iya nu bahaya mah kaji njangnya nama merekat dibawa berekat ka imah ojo tulak cangkek nih dari bapak tuh kan bapak mah hebat kan weh diundang oleh bupati makan eta sasar lain ku sorangan ku nyana doang lain ku nyana doang ku anak pemajikan didahar ku anak didahar ku pemajikan itu cucu ya sini masih ada tuh makan jeung incu mulai kuari dur bae zohor Allahu akbar masyarakat ka masjid nu tadi ngadahar berkat mah akibat berkat di bupati adzan teu kadenge adzan di deuleu ku Haji Pendino pada tidur lu ngapain udah adzan tidur diuknya di kursi peureum emang mawaan ka ibadah dahar di lukas gitu ente sebab naon racun urang manu di deuleuna teh kapan eta teh indahna jeung ngeunahna sesuai jeung watak sungut urang cak sungut urang ngeunah amat eta teh da jeruk amis ngeunah amat eta teh apel ngeunah amat eta teh anggur ngeunah amat eta teh pasakan padang dan lain sebagainya watak deuleu ka jerona duit rakyat teu pernah dibagikeun kana semestina getih jeung nanah je namun tak kiai Golkar tilok hararusu ge salatna je tetep jeli datang ka husu bae ge wani sumpah aing mah ya cenah ki uci sombong aing sombong emang sekali-sekali ya aing ge teu husu masalahna aing ge nu teu ngadahar teu husu komo nyana ye cek nya ulah sok kitu kiai can pugu kiai mah teu husu kiai kami mah je aing mah sebab naon boga anggeran ti Kangjeng Nabi bensinna ti mana Kangjeng nyarita namun si kadinyakeun ngomong naon soek teh apa ieu ye tadi siang ngomong ka aing sombong-sombong tah Kangjeng nyarita tah kumaha dahareuna ayo sia nu di luar teh nyahoeun ya sia rugi kajen kumaha ge ieu mah keur carita nah masalahna ieu Kangjeng Nabi Musa dijaga ya Allah ya Rabbi terus datang ka gede dijaga sebab naon deuk dijadikeun pelopor anu luar biasa teu sambarangan ke urang dongeng Kangjeng Nabi Musa na kuari di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya seorang waliullah kutub anu kuabeh ngarujuk ka dinya saha Abu Yazid al-Bistam
Syekhul Mursyid seluruh toriko, dek toriko Tijaniyah, dek toriko Utsmaniyah, dek toriko Ghazaliyah, dek toriko Satoriyah, dek toriko Qadiriyah, dek Naksabandiyah, Qadiriyah, Naksabandiyah, jeung berbagai toriko kabeh ngarujuk ke Abu Yazid al-Bistami. Emang kumaha gitu? Abu Yazid al-Bistami waktu dihamilkeun indungna sehat luar biasa. Tapi ketika barang dahar, asal dahar nu teu jelas, bae ngamuk di jero beuteung. Abu Yazid orok kene di jero beuteung indungna dahar nu teu jelas ngamuk di jero. Datang ka kaget indung aku ngamuk budak. Datang kalau geus datang ka tikoro utah deui ku amukan Abu Yazid al-Bistami di jero beuteung. Masyaallah karim, urang lamun inget kadinya pohara amat Gusti Allah. Deka jadikan seseorang anu istimewa di jero beuteung keneh. Lamun tadi Kangjeng Nabi Musa teu daekeun Yusuf geus kaluar, ja emang tadi nage ti indungna ieu. Ieu mah indungna keur carita indungna. Nginum asal teu jelas, baru dah satu ketika indungna dikiriman ku pemerintah. Di jalan keneh geus ngamuk. Di jalan keneh indungna dikiriman ku pemerintah geus ngamuk bae. Wah, cak indungna pasti teu beres ya dahareun nu bakal datang bae ieu. Ngamuk ajol-ajolan, ngamuk. Begitu datang kalawang, wah langsung utah-utahan pemajikan anak. Encan ge di dahar geus utah-utahan. Coba cak pemajikan anak, cak indungna, inditkeun eta inditkeun barang dahar ti pamarentah, inditkeun, diinditkeun ge aja tentrem. Coba Haji Pendi. 180 derajat bedana. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, kos gitulah Abu Yazid al-Bistami nu mantak diangkat jadi kutubul Syekhul Mursyid dari seluruh thariqah. Terus keluarlah Abu Yazid al-Bistami teu pernah ngadahar, teu pernah barang dahar lamun lain nu halal jasa. Bahkan pernah terjadi ketika di Ais, indungna masih nyusuan keneh kan kanyana. Ngadaharlah barang menang pamere nu jelas eta teh pedagang nu jelas pedagangna teu jujur. Begitu didahar ku indungna Abu Yazid al-Bistami di Ais kene can boga tanaga orok beureum kakaratnya 2 poe 3 poe orok beureum bisa nepak kadaharan nu deuk didahar ku indung plak. Namun Haji Pedi what asana ieu mah ya lain deui mah kageteun indungna ya Allah ya Rabbi munajatlah indungna ka Gusti Allah ya Rabbi abdi teh ieu ngandung budakmu ieu kok aya perbedaan nah Gusti selalu berontak bae di jero beuteung hingga ketika abdi rek barang dahar hiji dahareun ieu teh kok ditepak aya naon Gusti abdi nyuhunkeun petunjuk Gusti langsung petingna sare indungna ngimpi kapanggih jeung Gusti Allah ya Allah eta ngimpi urang mah jeung anak uyang aing mangimpi urang mah sakunaon itu urang aya sarengkosan aing ngimpi diundang budak anjing hideung aduh hadeuna ge hudang aing pika tadi aing hudangkeun capek aing impian urang mah kos kitu bae gimana kumaha tah eta teh geus disimpulkeun bae teu nyaritakeun kos kumaha ngan disimpulkeun eta langsung ti Gusti Allah cak Gusti Allah wahai Ibu Yazid kaula deuk ngajadikeun hamba kaula nu ngaran Abu Yazid al-Bistami urang Bistom melalui rahim anjeun ku kula deuk dijadikeun manusia nu pangsucina sadunya setelah nabi kaula mantak dijaga ku kaula di jero beuteung keneh ketika anjeun deuk barang dahar nu teu jelas jana berontak ku dijaga ku kaula masyaallah maha kawasa Allah ialah wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi tinggal kuari introspeksi jeung diri urang mun tadi Kangjeng Nabi Musa seperti kitu istimewana mun urang nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir sakitu hebatna bulan Ramadan ge puasa mun urang nyaritakeun Abu Yazid al-Bistami Syekhul Mursyid seluruh thariqah seperti eta poharana coba ka diri urang geus datang ka mana urang ngadaharan riba geus datang ka mana urang ngadaharan perkara-perkara dahareun jeung ieu mah nu teu jelas
ketika orang jadi pamarentah geus datang ka mana urang barang dahar anu teu jelas selain gaji orang, ketika orang dagang, ketika orang tani dan lain sebagainya. Bener ge ieu kabeh ge menang Allah meureun mun urang teu bener ku Allah urang deuk dikanarakakeun meureun naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Maha kawasa Allah ngajagaan hambana. Gusti Allah dijerobeuteun kene. Terus datang ka kuari ge nu dijaga ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Moal kebal deui abdi teh ieu baru menghadap ka Gusti, ketika abdi menghadap ka Gusti tengah-tengah negara anu keur lain lalagaan ramena. Informasi teh lebih cepat daripada kekuatan cahaya. Terjadi di dia Amerika geus aya, terjadi di Inggris geus aya. Berita-berita tersebut teh ya Allah ya Rabbi saat menjaburna hujan HP nu dijaga ku Allah mah teu hayang. Saat menjamur televisi nu dijaga ku Allah teu hayang. Saat menjamurna riba nu dijaga ku Allah geus teu hayang. Geus lain nyaritakeun haram halal nyana geus dibere embung bae ku Gusti. Ditanya ge ieu haram apa halal sabodo siangan aing mah dibere embung bae ku Gusti. Dijaga ku Gusti Allah. Mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah hancur umat teu kumaha. Carita riba geus dihalalkeun, carita haram geus dihalalkeun, berani ku ari mah. Lamun urang nyaritakeun tentang maling, korupsi geus ambalaya teu dijagaan ku Gusti Allah. Mun urang nyaritakeun tentang mabok zina geus teu dijagaan ku Gusti Allah. Kaheureyan mata jeung ceuli geus teu dijagaan. So Allah Maha Kawasa Allah biizni Rabbi aya jelema nu bertahan. Hampangeun ku kawasa Allah, hampangeun ku irodat Allah, hampangeun ku kekuatan Allah, hampangeun ku daya Allah. Seakan masalah nyanggakeun sadaya-daya mah di maneh kula-kula ih ya teu hayang ieu cacak-cacak nu dijagaan ku Gusti Allah deuk kumahaeun kuat. Lamun di Pandeglang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur sa Pandeglang. Serang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Serang. Tangerang mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Tangerang. Jakarta mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Jakarta. Ngan aya kene nu ku Gusti Allah dijagaan nu hampangeun. Mamawa kaapikan kawaroan teu kudu nyaritakeun di kitab teu geus kitu bae ku Gusti Allah. Jauharna zatna diciptakeun sakumaha Allah nyiptakeun Abu Yazid al-Bistami. Embungeun ti jarobeteun kene. Sakumaha Allah nyiptakeun Kangjeng Nabi Musa embungeun barang dahar. Sakumaha Allah nyiptakeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babarieun Gusti Allah. Masyaallah karim. Jadi ulah khawatir emang nang Allah kabeh ngan urang ulah cicing terus berjuang mah ngomong haram terus bae nu haram mah didegekeun jeung teu didegekeun lain urusan urang. Mata kiai teh ya selip saeutik dina nafsuna. Kumaha nafsuna asal teu ngaji bae kanyana bendu. Urusan ngaji teu ngaji mah teh ulah dipake ke bendu nafsu di dinya mah. Urang mau nyaritakeun kiai anu oh alhamdulillah, kiai anu oh alhamdulillah. Itu negara si eta salat kene alhamdulillah teu kudu ngaji ka urang asal salat kene wauheun berarti ka Allah. Henteu kudu salat ge cilok ngaji ka aing mah teu ngamurid ka aing, teu nyahoan aing mama meureunanan. Puguh aing geus diangkat buya. Teh nafsu takos kitu teh nafsu. Geus temputannya teh geus henteu sinergis. Henteu harmonis antara kiai murid si itu ngaji ka anu henteu ngaji ka aing celok nanya. Nyana embung kapanggih dina ondangan dina naon embung kapanggih. Mong aing mah kiai eta bongana. Bongana teu beres. Perbedaan puasa bae jadi teu ngomong. Ge atah amat sih sarua deuk ka Allah. Perbedaan soal puasa beda sapoe. Kok hayu teu nanya sih mongan nyana mah makena nu kos kira teh bae. Tayang, emang tayang wau nafsu. Ai deuk ibadah ka Allah mah tuh. Oh nyana make anggeran. Oh urang anggeran ieu atuh masalah aja sarua deuk ka Allah atuh. Adapun ke urusan nu narima jeung teu narima nama Gusti Allah kunaon hayu teu nanya malah diomongan ulah sok ngaji ka dinya. Beda puasana. Lebaranna beda. Teu hayang aing mah. Ye teu nurut cenah mah ka pamarentah. Ye bandingan ti urang pamarentah. Ngagejebur sia. Ngagejebur sia. Ye, pemerintah. Artinya ulah dijadikan permasalahan atau hayu aja ke Allah. Gimana jitu wau nafsu teh geus kitu ngaranna. Di dieulah loba keselipan para kiai. Aya nu deuk lebaran dikunci kapan masjidna.
Ina naonan ngunci masjid. Cenah salah. Ya Allah ya Rabbi, nya anak geus jelas bener apa henteu sih? Atuh deuk sarua deuk ka Allah mangga. Allahu Akbar sarua perbedaan. Atuh mangga tah baja keyakinan pek bae. Mantak istimewa jasa pemerintah mah menghargai Naksabandi padahal bejanan 3 poe. Oh masalah geus, jasa sarua ka Allah. Kunaon atuh aya di urang ribut. Iyalah permasalahan nafsu hayang dituturkeun eta lanu nafsu. Ja urang mah ulah hayang dituturkeun ngaji sampaikan urusan hayang dituturkeun nafsu ulah hayang dituturkeun asa ngadenge salat eta salat puasa geus alhamdulillah pandakwah teh titah nyahoan ka Allah kuna salat kuna puasa adapun nyana ngaji ka urang geus henteu lain urusan di papan teu bongan teu ngaji ka aing emang kurang emang teu terus mare berkat pan ka aing urusanna teu pabelit ti berkat mah. Nah wal baladut thayyibu yakhrujul nabatu biizni rabbih. Hate jelema mukmin mah ketika disorot ku wahyu anu lir teu beda jeung hujan percis okos taneuh anu subur tis jararadi kemudian dijaga KBG biizni rabbih nu deuk dijadikeun kangjeng nu deuk dijadikeun tuan syekh nu deuk dijadikeun Syekh Abi Yazid Al-Bustami bladeuna nu deuk dijadikeun Syekh Asnawi Caringin nu dijadikeun Syekh Ahmad Khatib los ka bladitun nu dijadikeun wali sanga dibere kuat bae ku Gusti Allah cacak-cacak nu kuat di saat kuari wallahu a'lam. Walladzi khabusa ari kafir mah taneuh anu liat taneuh anu teas disorot ku wahyu ku kumaha ge percis kos taneuh anu pinuh ku batu dihujanan ku kumaha ge teas luar biasa teu daekeun jararadi kitulah kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Sakumaha nu ku kaula dijelaskeun cek Gusti Allah tentang hujan jeung taneuh tentang angin anu mawa hujan kemudian diturunkeun di mana sanggeus turun jadi rahmat na ieu nusarriful ayati kaula nu agung ngajelaskeun kana berbagai ayat jang saha liqaumi yashkurun bikin kaum anu berterima kasih ka Gusti Allah nu bersyukur ka Gusti Allah. Gusti abdi nuhun anu luar biasa hese nyaritakeun ka nuhunna ka Gusti ngan abdi mah ieu mah dideuleu ku gerak abdi bae di saat batur kafir batur munafik abdi mah alhamdulillah saat batur dararangkal abdi mah alhamdulillah kasorot ku ayat-ayat Gusti ieu sorotan ayat Gusti asup ka jero hate abdi sehingga jadi tarariis engkena jadi kembangan engkena jadi buahan natijahna hasil daripada sorotan wahyu anu asup ka jero hate urang teh memperbaiki wudu memperbaiki salat memperbaiki hirup ngomong ku ari rada diatur ceuli tepati didengekeun anu teu mangpaat bakitu keneh mata ieulah buah daripada wahyu Allah urang bersyukur ka Gusti abdi hirup teh moal kebal deui meureun jang geus kolot pasti bakal menghadap ka Gusti maha uningan nu mantak abdi ngaji ge meureunana abdi deuk dipersiapkeun jang bidadari husnuzon burung pas itulah kaayaan jadi lembur abdi nu gagah jadi lembur abdi nu sugih ku Gusti teh disorot bak wayu Gusti geuningan teu daekeun ngaji haju salat teh henteu haju amburadul malah genggengan jeung jajawaraan naudzubillah min dzalik Gusti janggakeun eta ge makhluk Gusti ngan hadena abdi mah henteu disapertikeun kitu ulah kukumaha ngan hadena abdi mah henteu dijadikeun saperti kitu abdi mah dijadikeun sakumaha kahayang Gusti nu nu bagus ya deh anu dipake karidho ku Gusti ieulah korenganan nusarriful ayati liqaumi yashkurun henteu nyahoeun timbul angin ti mana henteu nyahoeun ieu cai nu disedotna ti mana henteu nyahoeun ieu hujan nu dihujanan ti mana nah urang ge sarua wahyu mana anu bakal disampaikeun ditiupkeun ku kiai mana anu bakal nyorot ka jero hate urang teu nyaho tinggal urang mah bersyukur bae alhamdulillahirabbil seperti kamari kula poe Jumat nikahkeun ta kapicung kemudian balik Jumat teh di dinya teh aya tamu ternyata orang tamu teh orang Washington kula ngobrol ti jam 10 datang ke jam 11 nyana teh deukeut teu sabaraha jauh ti istana Obama
kemudian ngobrol nyaritakeun tentang Washington ceknya teh Kiai, Masya Allah luar biasa perkembangan di Amerika. Kukula ditanya kamari ge haul ti dieu aya anu ti Amerika ngaranna Abdul Aziz eta mati kitu California. Kukula ditanya sabaraha jam eta teh ka California ceknya sekitar 11 atau 12. Wah jauh ceknya. Kula mah di ibu kota Amerika Serikat. Nah tidinya lah kula dek nyaritakeun tentang perkembangan Islam ketika Amerika nyerang ke Irak, balik di Irak ternyata arasup Islam. Lain dongeng bohong berarti eta. Kuari geus ribuan di Washington sehingga ieu presiden ge kagetin kok ieu bisa kos kieu sehingga ngototlah umat-umat muslimin di Amerika nu aya di Washington hayang ngabangun masjid. Karena di ditu Yahudi aya kesulitan, ternyata di Cia aya salah satu Cia nu asup Islam. Masya Allah, iyalah kakawasaan Allah jeung rahasia Allah. Masya Allah karim. Nyanalah nu asup Intel Cia ka parlemen Amerika memohon supaya ngebangun masjid, diizinanlah lantaran nyana sorangan balik ke Amerika asup Islam. Dibangunlah di tengah-tengah kota Washington. Wah, masjid megahna luar biasa, bagaikan istana. Kuari arasup ka masjid eta sanajan di luar mah ieu tentara kararieu we masalah. Jadi ketika Jumatan tentara Amerika ngajaga ge lain naon lantaran besi ngayakeun kitu teror-teroran teroris. Belah ditu dijieun gereja ge anu dijieun masjid. Sehingga kuari terjadi pembahasan di Washington tentang perkembangan Islam di Amerika. Ya Allah ya Rabbi. Mantak cek panehanana ge kiai kula moal kebal deui bakal ka Washington, kiai ge diajak ka ditu. Dua tanu ngajak. Jadi kula mah geus jelas pisan geus aya ti nyana, endek ngajak Haji Pendi terserah nyana pisanna. Sabodo lamun teh mah kula teh jadinya na mandek di Amerika keun bae dijariahkeun.